yudlil saha jelema anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kanjeng Nabi teh utusan Allah Al-Qur'an teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi geus aya koran majalah HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam antara Nasrani jeung Islam perkembangan di luar negeri tapi teu daek iman disasarkeun ku Allah bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji ieu saya ieu Teguan ieu Haji Soleh deukeut tapi teu iman masyaallah karim disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teu nyaho ieu ku ari mah moal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai ayo deuk bake naon coba ku ari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh ku ari geus anu tertutup informasi tapi tidak iman wa may yudlil faulaika humul khasirun emang endek dijadikeun penghuni nerakanya naudzubillah min dzalik bahkan kuarima perumahan muslim perumahan kafir geus aya jadi nyana lewat ke perumahan muslim berarti kan eta teh geus nyaho nyana oh ieu perumahan muslim ai muslim teh percayana ka pangeran Allah geus nyaho nyana di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam komunis aya Yahudi aya di urang kapital aya kapitalis iya tadi urang aya kabeh komunisme selalu mempercayakan materi langit bumi terlihat berarti materi tidak ada Tuhan ceknya semua ini adalah petet ceknya ini ceknya petet pada buah limus benernya ceknya jadi sorangan langit jadi sorangan bumi jadi sorangan Tuhan tidak ada dulu pernah ada enggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunisme sama rata. Tuh pangerannya nama komunisme. Soviet diurang komunis, baheula PKI komunis. Kuari muncul kembali komunis. Lantaran urang hubungan jeung RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet? Berarti kan komunis. RRC teh biang komunis sarua. Asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari palu arit ambalaya kuari di Indonesia tinggal renungkeun ku urang kok bisa terjadi seperti kieu atuh kumaha ente nu nyicingan negarana ya tuh cenah ya presiden atuh ai sia satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan je emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan kok bisa je urang teu menang ka ditu atuh cenah bae bodoh emang nu bodoh mah kok situ emang kabehan ge sia mah betah jasa jadi jelema bodoh geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur ji ayo gua demokrasi nah iya kuari di urang teh kapitalis untung rugi lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge Tuhan tidak ada cekna sebab enggak pernah muncul Tuhan cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu eta komunis pangeran nya nama pangeran urang we geus kumaha urang hirup mah hirup bae selesai komunis kos gitu ya hukum cenah mah hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan aya di demokrasi ya ieu kapital ieu mah untung rugi jadi jangan mah make perhitungan selama untung silakan selama rugi dan kumaha untung rugi ya urang ye
di negara Indonesia teh ieu teh demokrasi. Nah, nu mantak dipermasalahkan tentang sosialis komunis, tentang demokrasi kapitalis. Iya dipermasalahkan di Indonesia. Mayoritas Islam barulah 90%, turun 80% kuari, 20% kafir. Tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hinda amat urang sebagai bangsa Indonesia. Meureun Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia. Nang hese capek nu diseret, nu ditembak, nu dibacok, nu dimurtil dan lain sebagainya. Tinggal melestarikan kemerdekaan. Kos ya wah walah wah weuh. Bung Karno teh neuleukeun, ya Karim, ya Karim. Bupati sia teh ku goblok-goblok teh. Gubernur sia teh ku tolol-tolol teh. Menteri-menteri ku begitu. Terus ka raja-raja. Bung Karno hudang emang nya teh hudang. Kamari ge Soekarno aya ka ditu. Kuari ge ngaji aya Soekarno. Aya Lain lalagaan, beneran kuari mah. Bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji kuari di dieu. Di mana cenah kiai jeung urang mana? Tuh, Soekarno urang ditu tuh. Ngaji gara Di mana tuh di deket Tanggal Ambon aya. Ngaranna Soekarno. Nah, Soekarno eta wasa samira si eta atulah. Wa yudlin faulaika humul khasirun. Tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ieu walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam kasiron loba minal jinni wal ins. Ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Allah karim. Geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh. Mana? Ih, Sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha. Eta jelema paralinter luar biasa, dagang mararaju, politik na mararaju. Haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri, malah manyana ke luar negeri, bisa keliling dunia ku pinter-pinterna. Tapi hatena teh la yafqahuna biha, teu ngartieun kana bener. Hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener, teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim, teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah, teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard. Teu bae teu percaya. Malah nyenan gereja, malah nyenan kelenteng. Dipersiapkeun deui di mana gereja, di mana gereja, di mana gereja. Macet hatena teh. Lain jelema bodoh pintar. Bahasa negeri Indonesia bisa Jawa, bisa Sunda, bisa Inggris, bagus pugu karuhan. Bahkan bahasa Arab dia bisa. Dibaca akunya na terjemahan teh lain endek iman, tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Boga hate tapi teu percaya, teu iman, teu ngarti nya kana bener teh. Ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam. Tuh nu boga pabrik. Percayaeun ka Allah henteu. Eta lah ayat ieu nu berlaku. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Boga hate nyana sarua jeung urang. Tapi teu ngartieun kana bener. Lain bodoh nyana. Pinter bisa nyen pabrik nyana di urang. Padahal ulang-ulang negeri, urang dalam negeri atuh sarua. Cina Medan, Cina Bangka, loba. Ngartieun nyana. Nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam, di negara luar loba Islam, aya Baitullah, aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah. Nyaho nyana.
tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min. Masya Allah. Urang mah untung ya. Tuh. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kalawan neule itibar neule nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung neule nyana laut malah menikmati laut neule nyana hutan menikmati hutan malah maneule nyana perkotaan menikmati perkotaan neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah didelekeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleu gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah deuleu nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung nya moal aya. Urang deuleu laut beu eta laut pohara amat Gusti Allah deuleu laut saha sih nu bisa nyeun laut nya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang mah kan kitu. Ketika neuleuh hutan, ya Allah, ya Rabbi, hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti, maha kawasa Allah. Neuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea. Ya Allah, maha kawasa Allah. Saha nu bisa nyeun gajah? Nagara mana moal bisa? Neuleuh maung, horengana, maung sarua. Maha kawasa Allah, pohara amat. Neuleuh deui urang orai, aboh ya orai pohara mah saha nu bisa nyeun orai? Urang mah maha kawasa Allah. Aya angin, saeong beu maha kawasa Allah nyeun angin. Nabrak ka lembur jadi angin beliun. Wah, acak-acakan ku ari ku angin beliun. Maha kawasa Allah. Neuleuh laut, oyak laut jadi tsunami. Maha kawasa Allah. Saha sih nu bisa nyeun tsunami jang moal aya mun lain Allah mah. Maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti. Coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti. Urang mah kan kitu. Kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah. Ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja. Atuh suntik kusia maka panasilin. Bere influenza kadija obat kadija. Tah, ieu urang mah teh embung terbawa urang ku Yahudi. Terbawa urang ku Nasrani, terbawa urang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, henteu maha kawasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah. Maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat. Maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami. Aya tanah ngeretakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Atuh tinggal di babari beja. Ya ada ngomong ngaco bae ge jangan teu ngarapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak bae teh jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak bae tah nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieulah anulah. Wah, sembuar macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak bae hajut aya tsunami deui mah heuh bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan inum ku sia tah. Ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jangan bitu deui. Atuh maning dianggeuskeun kakawasaan Allah beres. Selesai geus. Yang ngadoha bae urang ka Allah.
Tidaekeun nyebut nang Allah teu berat kunaon eta matana tidaekeun neuleuh kana kakawasaan Allah subhanahu jeurekeun urang seut Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit betapa maha kawasa Allah nyieun langit sakitu rapihna aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah neuleuh ka handap neuleuh bumi maha kawasa Allah nyieun bumi 7 lapis bagus amat tartiban-tartibadana lempengan-lempenganana maha kawasa Allah nyieun gunung maha kawasa Allah nyieun laut maha kawasa Allah Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate bulu aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan titusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang Jibril datang maneh ka ditu didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah ketika urang sarua nuturkeun Kangjeng Nabi sok geurage lah ulah aya nanaon di jero hate teh ulah aya apan saan ulah aya naon deuk kijang bae budak kagedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya kuari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanya sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui eta tolol teh mah goblok teh mah lain ngadeukeutan ka Allah gajauhan bon ya ieu mah tafakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulaya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh aju aya aju eueuh de ulaya bumi kitu kene mobil kitu kene rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang mah ditinggalkeun kumaha kan di jero hate sih rugi amat sih dah komo awewe mah nyangkeun di jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangkeun di jero hate kawinna jeung nu hideung bebas engkena bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun emang kunaon kitu aing teu pati ku batur emang kunaon pendek aya di nyana hideung aya di nyana jobed aya di nyana aja si anakan ulah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolong teu budak aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun teresep nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulaya dunia anjahina dunia masa sinuhina ditenden di kolbu
nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia, Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi, tolol amat, goblok amat. Ku ari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain nu ieu mah bangsana. Hayu coba ge hina amat, masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina. Eueuhkeun geura di jero hate. Hiji be Allah. Cak Allah. Hadir. Sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing. Encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing. Tuh nukeraya di jero imah sorangan di kamar nyana kuari kertader datang si Hidir datangnya datang adi jero bae. Assalamualaikum. Salam saya. Kaget panto ditutup, jendela ditutup tapi aya bulan umpat. Tah bedana Ari wali Allah mah lantaran ka Allah telumpat malah wau oh Khidir sasalamat. Tapi ketika orang lain ka Allah teu ngalamun dagang karung kieu bae. Kumaha jol we. Ha pendi. Oh keluar jangan. Aya naon Pak? Juri. Eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah. Masyaallah. Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha Kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung. Terus diboro ku jelema-jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya. Kenal enggak sama itu tadi? Yang mana? Yang tadi salaman. Iya enggak kenal. Sekarang kemana? Oh enggak, itu Khidir. Jadi dia sama Khidir sasalaman lebah banget. Balik deing geus sakit ngan sasalaman doang. Mentek sing ade besi Haji Pendi ti peuting. Maksudna keur sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Khidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Khidir tah. Aing mah lain Khidir. Aing mah babaturan sia. Anu di kuburan itu tuh. Bajar babaturanana berarti. Mantak nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah kagu. Boga mata teu didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kafir bae nya nama. Walahum mazanun la yasmauna biha. Boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah. Teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama simaa tadaburin wa tiazin kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan ma ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkeun jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir ku ari babarengan jeung kiai jeung ustad. Eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah. Emang meureun endek dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Nyana nyieun Perindo. Datang nyana ka Serang disambut ku kiai. Walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya, kasing hade. Hileud eta sing hade hileud. Awas. Datang ke Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Ji. Aju ngayakeun pangajian nya ngadengekeun si Haritanu. Ngadengekeun nya. Tapi teu iman.
cak di dieu nage mantak dijelakeun sima tadabburin wa ti'azin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabbur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan aneh di Indonesia teh aneh kita ulah milih awewe atut jadi ayo berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk ya woi teu meunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu naon masyaallah karim masyaallah karim baik-baik imam ngan sakadar nyaritakeun doang jang geus terjadi jadi deui kan bupati cewek jadi deui di dieu bupati cewek wali kota nah ieu mah ka dieu mah geus lain awewe deui kafir Jakarta lamun jadi kafir coba deuk kumaha Ahok masa urang dipimpin ku kafir cenah kafir ge ieu mah adil euy ulah nyaritakeun kafir adil boro-boro adil jang urang jang dirina ge geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah jelema teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pang boloon-boloon artina pang pasek-pasekna pang teu adil-adilna ulah ngajakeun adil kunaon atuh sok sambarangan bae ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna Allah teh nyieun langit bumi urang percaya eta pangeran adil ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil kunaon aju di adil-adil di jujur-jujur bakal dihijikeun teh geura ka ditu urang mah ulah kajenting urusan mang jeung eleh nama teh sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia mun dibere tuh tolol teh kan Allah moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang kunaon diacak-acak masyaallah karim urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana deuk jadi gubernur mungkin kuari mah mewah boga motor boga mobil boga imah bahkan dibere jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual ka dinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal sabaraha kebal sia menikmati mobil sabaraha kebal sia menikmati imah mewah sabaraha kebal sia dijamin si alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia di akhirat celaka sia dikulum sia ji eta teh kurang memperhatikeun teh kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bedakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis okos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai metes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakicep maka jeung dijual akidah naudzubillah min zalik wa min zalik mata kurang datang ke tayangan datang cewek-cewek mabur sia ka ditu aing hayang geus aing mah bener tadi itu bener pokona lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu manteu sia sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji be sebab urang bakal berhadapan jeung Allah kunaon kafir dipilih iya orang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia urang naik mobil Lexus baby Benz atawa urang naik Ferrari oh indah jasa menang ti mana sia hayu urang dahar restoran ganti restoran ganti restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gonta-ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha
Masya Allah karim. Iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur. Ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge. Ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara. Buat kiai acara sebesar-besarnya, nih saya kasih modal. Terserah mau maulidan mau rajaban, nih modalnya. Terserah mau hawalan apa mau pertemuan, nih modalnya. Nyanana ge hadir. Ceramah kiai. Tapi kan lain si mata dabur tamajan yang nyana nyieun demi untuk nyana. Teu mikir ta otakna kiai. Masya Allah karim, dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun. Ji urang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang. Ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu. Muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana. Ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang. Lah salah eta kos kitu. Kabehan. Ya kula mah boga teh 1 juta, ya kula mah boga 500, ya kula mah boga cucur doang. Ya kula mah boga aqua doang. Aju datang deui kula mah boga sugut doang kieu tah. Ayo masalah geus. Eta nu lobana mah eta nu terakhir tah. Termasuk eta ge sarua tah. Mulu dan truk rame rajanya mah. Raja Bantilok. Ngomong lagi mah mere kabehan ceuk cenah sanu ngadahar. Terus gitu nama. Bangkrut dunia. Okos nu bener tapi salah lu mantak, aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah. Sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah, nu mantak sing ada kos bener tapi salah aya. Mana? Aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gua aing deuk ditulungan turun ti mana ka jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu wah ieu perlu bantuan berarti ya cak nyana langsung nini dicekel ini diseberangkeun ku nyana stop mobil di stop hebat biasa. Nah, beres datang. Geus di alhamdulillah caknya. Nih. Kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu caknya teh ya. Kunaon dikadiekeun deui. Tah eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta. Tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula. Aduh. Kayunya anak indit teh goblok teh coba. Eta kan nyusahkeun cak nini aing kudu nyebrang deui bae. Eta lulungan teh jauh lebah eta kos kitu eta. Lulungan teh jauh lebah teh kos kitu. Loba urang eta tulung teh jauh lebah eta. Teu ngepas. Masyaallah. Boga hate tapi teh dipahamkeun kana bener boga mata teh dideleukeun kana kakawasaan Allah. Boga ceuli teh didenyekeun kana ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule geus eta kafir-kafir anu boga pabrik boga kapal udara weuh daharna ge isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris. Wow, pahara jasa. Tapi nyana teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim. Eta teh rendengkeun jeung kebo bule, adik kakak. Adik kakak eta jeung kebo bule. Kebo bule, kebo plen. Kebo plen embe. Rendengkeun jeung embe adik kakak nyana eta. Kakana embe nyana adina. Kakana tetep embe, berarti muliaan embe. Kakana embe nyana adina. Cenah embe jeung soang. Ya Allah. Urang mah mulia, urang mah iman ka Allah. Urang mah iman pas ka pangeran Allah. Di mana Allah? Ulah ngomong sia. Aya teh nyaho di mana-mana mah. Ngan pokon mah Allah bae, eta geus hebat teh kitu. Naon dalilna coba cenah aya Allah? Aya hulu sia gobong. Bacok siapa ini?
Mana jelema ngomong sia kowe calangap awas ya. Allah sia. Agak lumpat. Udah aja lumpat. Po, aing nanya pangeran, jeung nana dalil lah hulu aing bage dalil. Ngomong deui sia jeung aing. Aing ge can nyaho ka Allah. Teu jawara diajak ngomong mal beres atuh. Diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah. Antara aing mah ngajina ge mingguan. Aju aing mah ngaji jeung tukang sate. Sia nanyakeun Allah di mana? Hayang nyaho sia ku aing. Tolol meureunna. Hayakeun ka ditu kaki uci. Ucina ge nyahoeun. Beres. Tah eta bener eta jelema teh kos kitu. Enggeus bahasa-asa. Nah, hari ieu gagah aya di nyana sugih aya di nyana pinter aya di nyana nyaritakeun politik pangbisana perekonomian pangjalana budaya nyana yahoeun hartana lain miliar tapi triliunan nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hatena teu percaya ka Allah hatena teu dideleukeun henteu dibukakeun kana bener ceulina teu didegekeun kana bener kana ayat-ayat Allah matana kitu keneh ulaika kal an'am eta teh adik kakak jeung kebobule beres geus mun aya si Teguan nah Teguan mana kakak lu tanya ke orang tanya Ahok mana kakak lu emang di mana kakak saya nggak punya kakak punya kapan lu tahu dalam Al-Quran ada kakak Ahok ada siapa kebubule katanya ulaika kal an'am lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye dibahasakeun ku Gusti Allah ulaika kal an'am kafir teh percis kos kebo kos sapi kos raja kaya kos hewan ternak jika pada naon ieu fi adamil fiki wal basar wal istima tidak teu paham teu leuleuh jeung teu ngadenge balhum Allah balik kafir leuh sasar tibatan kebo sapi nah emang kebo mah diciptakeun teh nya nama on teu boga akal nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi awat tahrubu min madariha kebo mah di mana-mana aya dahareun nya mah atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar ketika manehanana dak leumbang aya cai mundur nyawa nya kana mangpaat di madarat ketika aya seuneu nya lompat kebo sapi hujan lompat nya aya hujan bae aya banjir lompat nya aya banjir bae seuneu lompat nya ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum adon eta kafir teh neraka tapi teu lompat tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu ki haji kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lompat goblok gitu bae tolol teh coba aya pugu ieu teh maling korupsi teh tapi teu lompat eta ke neraka balhum adon lamun aya pemerintah kemudian korupsi lurah korupsi camat korupsi bupati korupsi rendengkeun jeung keboplen nah sia balhum adol sia teh leuwih bahaya kebo mah kebo maling daunna doang jelema mah dicabut kabeh maling kebo mah maling dander ngan daunna doang kerep datang bupati dicabut kabeh di meteran guyana kabeh set kabeh jeung sapara kanca-kancana kabeh parang sana tuh datang gubernur leuwih jahat deui datang menteri leuwih jahat deui nu jahat nun teh menteri datang calo jahat lamun aya calo teu bener rendengkeun jeung keboplen malah mah kena naik jeung keboplen kana balumpat sia ngaguling rindes sabak geus bandingan ge beakeun kabeh geus lah kujana teh geus bawa ancul-anculan ke kebo aja liak kabeh dadana brek beres geus kawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun kunaon cenah diliak kebo saha calo emang atuh sedeng sabeda diliak ku adina atuh masalah balhum adall jelema teu pernah aya kadenge maling taneuh teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar bea kabeh balhum adon tapi deuleu ku mana di Sulawesi eta dijual
pulau balhum adon. Eta deuleu kumane tuh kuari set ka dieu bea kabeh nang hasil saha eta balhum adon. Jelema nu ngajual can dibayar-bayar ku calo ka belah ditu balhum adon. Eta kebong mah paling ge daunna doa ge geus dihus-hus. Kakara ge karu. Hus. Anu ngahus-hus goblok kebo maling tolol. Oh, ieu dangdut beak coba cabut. Si tolol teh coba. Di bawah ku ya ada jauh loba ieu mah urut kebo ieu bawa ka imahna. Saya menang dangder, udah kok kebo tolol tak kebo. Ayo dibawa bae geus ku urang ka dieu. Belum hapak tololan kebo ta tololan jana. Ka kebo ka tolol jana. Kebo ge yang serikan. Kebo sia wewean. Goblok sia wewean. Cepen sing ngalalewe ka aing. Kan teu ngomong mah ngan bahasanya na tolol sia goblok sia aing mah daunna ge ku sia dihus-hus sia goblok eta emang goblok atuh sana jadi masjid ge goblok mah goblok bae di masjid dulur sadaya yuk urang bebarengan ye kenceleng ye urang gitu non jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebo mah tilok maling kenceng kebo liwat ngeule wah sok wewean gandeng ngartieun kebo ngartieun dihusus hus aing maling teu naon teh dihus sia tak kenceleng dibawa ke mana? DKM maling kenceleng duit masjid tolong tuh coba ngomongna bangeran dulur sadaya yuk irah deui cenah urang aduh mumpung hirup ayo urang naon kitu ngada sodako engke mah geus payah teu bisa beres darah tangga dia plak eueuh jelema buka tolong teh eta balhum adol eta rendengkeun jeung eneng. Ya Allah ya Rabb ulaika humul ghafilun jelema nu pinter tapi pinter kabali nyarep daekeun hatana didelekeun kana bener boga mata teu didelekeun kana kakaosan Allah ceuli teu didelekeun kana piuruk-piuruk anu bener eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum adol bahkan leuwih sartibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun eta lah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kanikmatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain gitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam dunia urang boga kesenangan di akhirat mudah-mudahan urang kabehan dibere benta mata hati urang dibere benta mata urang dibere benta ceuli urang sehingga urang nyaho kana benar ngadenge kana ayat suci Al-Qur'anul Karim neuleuh kana kakawasaan Gusti Allah sehingga urang salamet di dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab.